Lain jelema. Uang. Cuek. Ayo. Abah di Baturan ya orang admin BBS sadayana ya kalau waktu buncak kang pesen di subuh suhur lah pokoknya di BBS ini aturan nulis jeung libur abah menuju libur aya abah di kebon gitu di sarangan ku saha teh Mang Obor lain cuma lain Mang Obor ieu mah ibunya ngari aya saha teh Asep tiba hari tanya Mang Obor tukang sop tukang sate tukang namanya mun resep sate ke Mang Obor Bang orang nyanyi Mang Harang Mang rek lagu naon kurang hibur Nenen harapan asal lagu ludug lagu ludug aja cek kurang aya amang nyekel naon eta ibu jadari nyekel naon lagi kumahakeun galon vokalisnya Kang Obor Jaya dulu jangan lakukan biar taris lagu Nenen harapan hiji catatan naon ya stop harapan ketika catatan lain-lain apa jadi
diri baca dengan diheuy lain-lain baca diri baca dengan diheuy oh batin kepayun Kang Asep sor abah kamana ngahitkeun kincir obat Ay tahu wae ini banyak. Kajian kalena urang kudu laki. kamana mah bagus kamana miskeun pikir masih ngeling berapa durian mah durian dina babatu melak pandan Kang Asep melak pandan di basisi api melang Kang Amon mana Kang Amonnya api melang kanjena api melang kanjena urang bebe sadayana baunya pirakeun janji soal kapayun belum bebesan hayang disaweran kepungkur mah kapungkur katun carita ayeuna mah urang bebes ngebalakeun ayeuna gajampang deui kapungkur mah durian kapungkur baturaitin kapungkur baturaitin urang bebes ngebalakeun ayeuna patepang deui tukang minang ka mana tukang sitar ka mana Jangan murah. gaya gawe ngalembut sawar lanjut penting bisa sering jeung ngahalang Enggak tahu. ah itu teh lagu anu genah genah apa namanya genah setor genah ya anu nembang mah genah ieu anu eta anu genahna teu geunah yang penting mah nyengir hiburan waktu ke rumah aja aing ngaranna BBS teh kan bodol pada sunda kudu mah bodol ulah tak terang aya asup di BBS mah kudu bisa mengserikeun batu jeung diseukeun intina mah kudu aredan istilah lagu salajengna ya aya hiji catetannya sok lah hiji catatan yo ari hiji catatan teh nu naon Kang Dodi Haji Dodi Mantul bisa badal Catatan aya di carita urang duaan anu mungkin nitipkeun asih ka
Selamat cerita urang dua anu mungkin dititipkan asing kamen telas sanajan mangsa nyulengan kedalan alisan satia rek bareng harapan ngayunkeun kami gemarang nek mimpi terlaksana nyandi kana bulan bekarna kembang endah pangharepan potret ingatan mukakeun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngageuring juang cium ngan sorangan oncewa hate laluan nuni asih dipepeuri nuni tina ditinggalkeun anjaka sok jalir janji ku tarian lagu ye dituankeun kangge kasadayana Kabupaten Wilujeng Wengi kemana ngaitkeun hiji kakalen mah kakalen kakajur kamana bade nyanyikeun ante paler iku sabun ieu emang segitunya aja. Mudah-mudahan jika tampi, namun dekat tampinya di dada baik tampi. Udah mana kumaha.